dinanya casna kertas bodas kuring ngotretkeun keretek ning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna mangsa nu pinuku kacinta wanci nu pinuku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul indu ieu matak tipu sakolebat da ingetan lalakon bangsa katukang sastra Suna temongkeun ari Suna boga luluhur urang Siliwangi tah mata karakter orang Sunda Siliwangi silih-silih wangi sengit jadi lamun hayang hirup maju Siliwangi hayu urang silih sengitan lain silih bongkar karena aib masing-masing nanaonan ai urang tibatan maju mah tuh kalau kamu mundur deui bener Siliwangi Prabu Raja silih-silih wangi sengit jadi raja datang ke rakyat dek nyengitan rakyatna apal kasusah rakyat nyaho kabing rakyat apal bisa nyusut saipanon rakyat eta nu di Arab raja teh nu kitu mata kolot baheula lamun bab rumah tangga geuning dikarang laguna rumah tangga jeung manehna geus teu kaitung lilana ti bujangan jeung parawan nepi ka geus rai anak dijieun laguna ku kolot baheula lamun dangdut baheula ingat ka pangeran seandainya aku dapat bertemu Tuhan akan kutanyakan tentang dirimu lagu baheula ta lagu baheula aya makna dina kahirupan Pak Haji tapi rakyat mereka abdi rakyat seandainya aku dapat bertemu Tuhan akan kutanyakan tentang dirimu Pak Haji mah ada rakyatnya Pak Haji maja rakyat mau 50 nya lurah mah era lamun 50 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ampes. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pemuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak minculak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipirik ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya muarek ngijing sila bengkok sinembah sajahusu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanya kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Salawat kali salam na Allah mugi ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladen figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru
nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekal sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana teu ungut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Urang mundut kanu maha agung urang menta kanu maha kawasa nyarande ka Gusti murbehing alam. Moga-moga ieu pangaosan teh ilmu panemuna jampe pamakena aji pamatrina sing katungkap katengkep katangkep miwah katungkup ku urang sadayana amin ya Allah ya Rabbal alamin amin ya Allah. Para asatidah kori-koriah mubaligo hormateun sim kuring guruaneun pikeun sim kuring ais pangampih pupuh lemur ti kawit Bapak Kuwu Bapak Kades lamun di Bandung Bapak Kadus Bapak RW RT BPD lebe tur LPMD nuran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB anu hormateun sim kuring. Ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak berbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda dina saat nu ayeuna dina wanci nu kiwari ngariung mungpulung urang sadaya di ieu tempat gaduh maksud nu dituju boga maksud nu diseja nyatana rek pangaosan moga-moga pangaosan sing hade pangaosna mugia pangajian sing alus pangajenna dan nu ngaran hirup mah tong ngarep-ngarep urang di ajen batur mun urang teu bisa ngajenan batur tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur matak jalma nu alus nyatana jelema nu bisa silih ajenan ejeung batur deuk usaha Islam dihargaan lamun lain ku urang Islam eta sorangan sabab ngarep-ngarep Islam dihargaan ku agama sejen entong ngimpi pahakekatna urang nu kudu bisa silih ajenan sanajan dina alam perbedaan. Nah cep ustad nyarita kitu sabab kuring sadar yen kuring beda jeung batur di mana ya ustad merek ieu rata-rata oge ngaran ustad mah rapih udengna badag gamisna ngangsar sorbana ngagaplek kurumui abdi kuat jiga ojek online tapi keun bae da eta mah sakadar cangkangna entong sok lalajo teuing kana cangkang tapi urang mah lalajoan mah kana eusi tina eta cangkang da cangkang mah keuna kuruksak buuk hideung jadi bodas leumpang gagah jadi lemah ngomong capetang jadi balelol kabeh ge bakal sanasib kitu asal tina taneuh balik kana taneuh asal tina cai balik kana cai asal tina seuneu balik kana seuneu bahkan hiuk datang angin-angin maka manusia sifatnya seperti angin. Maka hadirin kaum muslimin keun da ieu mah cangkang ngaran-ngaran cangkang mah sarua bapa jeung kuring teh sarua eueuh beda naon nu kudu dibedakeun matak entong ka kuring nyebutkeun al mukarrom teh entong al mukarrom bapak ustad nana gerhana jumuringkak bulu punuk ku batur disebut al mukarrom ari salat subuh kaberangan di mana al mukarromna coba disebut ku batur al mukarrom yang mulia palebah mana yang mulia nak loba keneh tatangan nu teu kabelaan loba keneh yatim nu teu katulungan loba keneh nu sangsara teu kabantuan mana al mukarrom teh mana ieu mah sakadar sesebutan batur meureun pedah batur ngahargaan ngan hampura kuring teu kudu dihargaan sabab hakikat nu kudu dihargaan malain kuring mah jelema jauh ti Cimaung datang ka dieu hiji diulem kadua dibayar nu kudu dihargaan asli mah ustad-ustad nu aya di tempat ieu ibu maot anu tahlil ustad ti dieu ibu gering nu ngadoa ustad ti dieu ibu boga bacupit nu ngadamekeun ustad ti dieu matak al mukarrom nu bener mata ustad nu aya di dieu lain ieu nya tah mata hadirin kaum muslimin ti luhur sausap rambut ti handap saibah dampal ieu teh ngaranna kurung ari ngaran-ngaran kurung kudu tepung jeung kuringna matak cek ilmu kolot nu kuring-kuringan di jero kurung naon korong Bandungan ku bapak nu ngaran korong leutik rujit min cinit ngan pika geuleuheun
dangdan seteker kebek make up dipake belas on ongkoh nongtot tina irung tatangga sudi ngadeketan naon eta korong dina ibadah tah hampura bisi aya di urang piceun korong dina ibadah teh bebengok ria dek tahajud unggal peuting dek duha unggal poe dek maca Quran lekoh dek pengajian mineng dek ceramah alus muncul penyakit ria Allah geus teu diaku seolah-olah diri anu pangbisana ieu tah korong teh pandeta teh penyakit sararea odok tahajud nyen status Facebook heula OTW tahajud sakedeung deui Ramadan karek 3 poe taraweh jeung nyen status alhamdulillah taraweh ketiga lancar nah ada ka 4 kali leungit si eta ti masjid ieu teh korong Pak serak saeutik ditanya ku batur kunaon mang serak tos ngaos Quran jeung sholawat nu pugu mah hohoak ka pamajikan ieu teh korong dina ibadah mah mata ngaran-ngaran leutik rujit mincinit ngan pika geuleuheun maka hakikat ibadah lain kudu gede-gede teuing da moal bisa nu leutik we gunuk-gunuk ngan sing ikhlas nyumbang 5.000 tapi teu hayang diumumkeun ieu hakikat hareupeun Allah mere 2 juta ngan ku DKM teh diumumkeun di hoak DKM umumkeun 2 juta tah ieu duit lapur amal lain Pak matak hakikat rupa si miskin tak kadang-kadang cek Nabi ge nupang loba-lobana di akhirat jaga adalah si fakir jeung si miskin kunaon sababna tina sumbangan wae mung dibeja-beja nah da leutik atuh bener lur kamari geuning aya calon barang bere ka urang teu dicoblos mah digubuk deui geuning tuh artina si eta barang bere teh lantaran aya kahayang nu miskin barang bere eueuh kahayang bahkan dihina tina pamerena ge si miskin ridho matak nu ngaran hakikat hirup tong coba-coba ngahina jelema miskin lamun urang geus beunghar da teu mungkin disebut beunghar tanpa aya hirupna si miskin bapak geus daek ibu geus daek entong ngahina jelema kedul sabab ibu teh daekna batur kedulna matak lamun bisa urang geus daek kudu loba nuhun kanu kedul da teu mungkin urang disebut daek tanpa aya hirup nu ngedul bahkan disebut bener ge lantaran aya nu salah maka jelema bener entong ewa kanu salah da hakikatna mah jelema bener kudu nuhun kanu salah naha apan urang disebut bener teh itu nu salahna bener lur disebut pejabat teh lantaran aya rakyat naha ari rakyat eueuh dek mingpin cucungu matak sanggeus jadi pejabat entong sok mapohokeun maneh deketan rakyat wawuhan rakyat apa kasusah rakyat nyaho kabingung rakyat bisa nyusut cai panon rakyat nu kitu nu dipikabutuh ku rakyat sadil atuh lain beas mahal rakyat kala katita ngadahar tutut sawah ku sia heula maranehanana Pak beas mahal moal jadi urusan naon sebabna rumah makan bararoga gudang beas balaroga coba rakyat leutik jejeritan poe ayeuna sing alecreug atuh lur anjir ari heueuh mata keur ibu keur bapak mengeus entong sok ngalus-ngalus calon nu urang ngagogoreng anu batur entong kabeh ge kamari presiden aralus kabeh oge disebut nage putra daerah bangsa putra terbaik bangsa matak mun ibu ngaluskeun nu urang ngagoreng ke nu batur hakikatna ibu teges goreng resep Anies Baswedan hepek resep Prabowo mangga resep Ganjar Pranowo silahkan teu kudu jadi pasea da ibu maot manu tahlil moal Anies Baswedan keukeuh tatangga sabelah tah bener anger dulur sorangan anger ustad nu aya di tempat ieu mata geus teu perlu urang ngalus-ngalus hiji jelema ngagogoreng anu calon anu lain teu perlu dina politik kikituan sok cobaan ibu ayeuna Prabowo cenah tos kenging hege ayeuna maot bejaan ku ibu hooh baik bejaan ku ibu Bapak Presiden di sini ada yang meninggal tepatnya daerah Subang pasti jawabanana sorry ye well coba ngomong ka ustad nu deket Pak Ustad gitu deten abdi anu maot ngagidig harita keneh neangan boe harita keneh nyolatan harita keneh nganterkeun harita keneh bahkan tahlil peutingna harita keneh ieu jasa nu gede mah tah urang dieu sorangan matak nu alus mah Pak Kuwu nu alus mah politik rakyat betara pasea nah da eueuh kapentingan tapi nu di leluhur sok parasea da gablek kapentingan
nu hayang ini nu hayang itu, rakyat mah henteu. Ukur hayang nage beas murah, jalan alus, masjid loba nu asup, sakola gratis, beh dituna gawe babari, nepi ka can aya nu ijabah eta ti luhur euy teuing kumaha kahayang nada. Tapi naha setiap 5 tahun sekali dijadikan jargon, tenang rakyat sejahtera, tenang sekolah gratis, tenang pekerjaan gampang, nyata nama nyoblos deui aral anyirah. Bener ya? Tapi kan bae da memang meureun alamna kitu ngan urang entong sok katipu ku urusan politik sarupa kitu. Bener tuh disebut pejabat teh geuning ku rakyat. Kaasup ustad sekalipun teu mungkin kuring bisa ceramah lamun jamaah eueuh. Matak ustad teh kudu ngahargaan ka jamaah, tong nyarekan jamaah, entong nyindiran jamaah. Naha da kuring bisa ceramah teh aya jamaah, leungit jamaah narek ngomong jeung tembok. Matak hakikat mah Pak, jangan lagi judul ilmu hakikat. Ngaran hakikat mah lain urang musafir penghargaan ti batur, tapi urang heula kudu ngahargaan ka batur. Lain urang kudu diajen ku batur, tapi urang leuwih hade ngajen batur. Kadar eta batur teu ngajen urang, keun bae hatena. Bener ya. Ai palebah pangaosan ge mah kabeh setuju, tah kitu, bubar tidak beuleuh paraho deui atuh. Ayeuna ieu pangajian teh teh karek kembang can jadi buah. Da buahna mah dina amal. Ilmu karek kembang, buahna amal. Umur kembang, buahna manfaat. Pangaosan ge kembang, buahna robah sikep. Nu pedit gerabager, anu pering ka salaki sing alus, nu sok gunteng jeung dur jadi tara, nu ngelud ka masjid jadi daek. Anu tara jakat digetol jakat tak eta ladang pengajian mah lamun teu kitu kumaha cing batur mending aing tara oge teu kikituan teh pan lumayan tah. Nah atuh cek ustad beda jeung batur tah jawaban kuring simpel. Kuring teu dikopeah, kuring teu disarung, kuring teu disorban, baju biasa, celana biasa, ngomong ge kuring mah ngomong biasa. Berarti kuring teh jelema biasa. Matak entong pernah aya sikap batur ka kuring ngaistimewakeun kuring, da kuring mah jelema biasa nu can pantes dianggap jelema luar biasa. Kuring kahartos ya. Kuring mah jelema biasa anu teu perlu diistimewakeun, da kuring teh makhluk Allah manusia ngaranna biasa. Ngaran biasa teh meureun Bapak ge sarua, bener salah osok, daek kedul osok, alus goreng osok, heuh bener ya. Bener jeung salahna osok, kedul jeung daekna osok, salah jeung benerna osok, cing ngacung aya nu bener seumur-umur eueuh. Berarti Bapak bisa bener teh sesa tina salah bareto. Ayeuna urang geus bener entong sok nyalahkeun jelema salah, da batur ge leuwih nyaho saha urang zaman bareto. Saha baheula nu nolol tina janela kamarana rek dipeletok ku hancip teh tah. Ayeuna urang geus kolot kieu soleh, salat, zakat, ka masjid. Heuh ayeuna lalakon baheula urang saha sebenarna? Bener. Ayeuna kuring 40 tahun, bapak teh kudu bangga. Aya euy budak umur 40 tahun geus bisa kieu. Saha bapak baheula umur 40 tahun? Ieu kuring Pak beger ge hese. Nama jeung hese, apan loba teuing nu neuleuh. Ribuan jelema nempo, bahkan di YouTube jutaan. Setiap init KWC aya nu nuturkeun, Pak Ustad selfie sleting ge can dikuhurkeun. Aduh, cing deui jelema nepi ka kira-kira teuing. Tuh, matak ternyata Pak, nu ngaran viral teh lamun bisa memontong. Karasa aku kuring hirup asa dijajah teh. Ayeuna ge init teh ditu jam 10 beurang datang ka dieu wayah kieu, lapar Ustad. Nya heueuh, apanan langsung tita ceramah. Bapak onaman geuning eta uluh aya tuangeun. Matak entong pernah nganggap batur senang, sabenerna kasenangan jeung kategenahan aya dina dirina. Matak tong kabita teuing ku pamuji batur. Batur muji urang nyebutkeun jujur, lain kuring nu jujur, nu puguh mah ibu teu apal bohongna kuring. Lain kuring nu alus, nu bener mah bapak teu apal gorengna kuring. Ayo urang mah nyata dipuji ku batur teh juga gede irung. Jujur anjeun mah jelas
ria ongkoh, doraka ongkoh. Sok ibu rumah tangga karek 2 minggu kumaha ngomong, alhamdulillah salaki abdi mah jujur biak ti karep karek 2 minggu antosan 2 tahun jujur eueuh gedebul datang jelema teu cicing dina hiji daraja. Bener. Metode kolot baheula nyebarkeun agama ngaliwatan 5 bahasa, hiji silib, 2 sindir, 3 siloka, 4 sasmita, 5 seni. Silib, sindir, siloka, sasmita, seni. Silib bahasa nyumput, bahasa nu teu nemrak, jang tong cicing na lawang panto bisi nongtot jodoh. Ieu teh bahasa nyumput. Naon maknana? Ngahalangan nu ngaliwat. Nyai tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala. Ieu teh silib. Naon maknana? Supaya budak teu loba kaluar ti imah sabab kolot hariwang. Nu ayeuna dipapagahan ku nu bieu, nyai tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala. Kumaha ceuk budak urang? Kadiekeun mamah sanekalana dicekek ku aing ayeuna. Nu akhirna poe ayeuna budak teu keungku sanekala, pelendung beteungna eueuh bapaan. Ta eta cucungik sanekala teh. Pinter kolot baheula. Silib dicokot ku bahasa Padalangan. Almarhum Bapak Asep Sunanar Sunaria anu jagona ti Jelekong masih kene Kabupaten Bandung babarengan jeung kuring. Matak geuning sok bijil Semar tuluy aya kakawen. Semar Semar iyawe nangun papan ngahaja bisi aya nu sare. Semar kuncung danar wulung ngeluk Semar nagebog leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria kanca. Wih eta sora kuat HD. Leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria. Bapa jeung kuring hayang jadi satria hareupeun Allah hiji nu kudu leungit kahayang diri datangkeun kahayang Allah. Urang ngariung di dieu teh lain kahayang urang lain kahayang Allah kahayang urang mah hees hoyak ieu mah. Lamun boga harta kahayang Allah jakatkeun kahayang urang mah lain kurang keneh matak pardit kana jakat. Loba ngagugu kahayang diri Pak. Lamun pakuwu pakades ngagugu kahayang dirina geus ngantor capek lungse ripuh tunduh geus moal datang ka dieu teh Pak. Tapi geuning datang apan ngagugu kahayang Allahna sabab kuring sadar dijadikeun ku rakyat maka rakyat ngulem kuring ge eudeuh datang da rakyat kuring kitu atuh. Tapi pertanyaanana Pak Kuwuna datang teu? Oh, Pak Kuwu nu maneh? Oh, punten Pak Kuwu nuhun untung datang anjir. Lamun henteu bahaya tah. Nuhun. Padahal Pak Kuwu lamun deuk dibongkar ya. Bahasa kamari Pak Kuwu pencalonan pertanyaan ya kabeh nyoblos ka Pak Kuwu kabeh henteu cirian Pak Kuwu henteu ternyata Pak Kuwu teu boga panyakit dendam dalam meningang urang manu jadina nah ada urang dinya mah teu nyoblos urang antep sakalian tapi henteu geuning artina ieu ngaranna satria. Hidup eta anu ngomong dia hidup Pak Kuwu nu panggeulana teu nyoblos ieu teh bahasa silib. 2 bahasa silib sok ditapelkeun kana barang mana bukti tuluhureun panto kolot baheula sok nyieun sawen dijieun tina harupat tajoskeun kana bawang beureum tutup ku jukut palias naon hartina ulah waka nuding goreng harupat getas harupateun ulah getas harupateun ngomong tong sakaba-kaba abong bibir teu diwengku abong letah teu tulangan ngaledek ngahina nyaci batur hampura kasogok ku ucapan leuwih nyeri batan kasogok ku harupatna. Aduh bener lur asli Bapak rahet ku peso aya rumah sakitna tapi Bapak rahet hate lantaran diomongkeun batur deuk ka mana Bapak neangan rumah sakitna paingan ceuk Allah kami moal ngahampura jelema sameme eta jelema dihampura ku papada jelema panggede-gedena dosa lamun urang geus nyaritakeun kagoreng patutan batur well tah adil atuh da ari heueuh tuh harupat dakwah baheula
naik deui kana bawang disiksik kecelak cai panon ibu cing teh bu kunaon perih ucap tekad lampah ulah coba-coba merihan hate batur naon hartina salat naon hartina zakat naon hartina ibadah haji mineng naon hartina umroh unggal tahun lamun tatangga sabelah nepi ka aya pangambutuh teu dibelaan deuk ungah nepi ka ditulakan nyeri hatena teu ngeunah jiwana salat urang teu ditampa lantaran tatangga nyeri hate ku perbuatan urang well sadeo anjir atuh da jagana kaharti ya tuh bawang berem piragi kolot baheula dakwah ku media bawang berem tutup ku jukut palias artinya palias teuing maka aya bahasa kolot amit-amit jabang bayi ulah saturut-turutna keren ilmu kolot silib dua sinir dua sinir ayo sinir masih siniran lamun kuring ngarokok Marlboro Black ku bapak dibere jarum tapi ieu teh nemeh ngadongeng pada rokok mah acan aya acan ngan ngadongeng heula mun kuring ngarokok Marlboro Black ku bapak dibere jarum si siniranna teh daun sampo make saos daripada henteu nyawios ngan cek tukang son aya ucing dina rantang cing alungan kuring sabatang ngan cek panitia soloyong kapal udara tukang son mah ngarokok hoyong ngagaleuh tara di dieu aya budak parawan ti peuting nyaring ti barang marojengja diputuskeun ku gabogohna sare jadi sudi dahar jadi suda si siniranana sapatu butut lesot talina neng ulah camrutkeun bae cek ustad gantina aduh cicing nini matong surak debiheung si siniran silib sindir tilu siloka ari siloka mah silo lamun teu dibuka bongkar atuh naon eta siloka tah cicing ieu Pak ulang teulem siloka kolot baheula geuning lamun nyieun imah sok mencit hayam tuluy darahna ditapelkeun ka opat penjuru imah maka diartikeun Indonesia teh saperti hiji bangunan anu moal mungkin eta ngawujud bangunan tanpa aya darah-darahna para pahlawan beledug di kidul jeleger di kaler koceak di wetan ieu teh artina nasionalisme bahwa urang kudu nyaah ka Indonesia ternyata Indonesia ngadeg darah-darah para pahlawan ngocor Bandung Muhammad Toha Tasikmalaya Kiai Haji Zainal Mustafa bahkan Subang sekalipun maka jeung aya geuning Kudarengong Ciluy Singa Depok ternyata Pak ieu teh filosofina Singa Depok singa teh lambang kekuatan Belanda ku urang Subang mah ditumpakan ku budak sunatan keren ya teuing urang deui teh apal sejarahna teh henteu paing antara nabeuh paingan urang Subang ditabahna ku Bandung Singa Depok tepan lambang kekuatan Belanda teh singa Pak ku urang Sunda mah khususna orang Subang Singa Depok teh dijadikan simbol ku aing ditumpakan lambangna akhirna diusir Belanda nepi ka 360 tahun cicing diurang akhirna merdeka Indonesia kunaon eta ku filosofi artina falsafah kebudayaan bangsa urang khususna orang Sunda matak tongewa karena budaya sorangan teh aya budaya batur dikerid aya budaya sorangan dicarek asa riweuh sia teh mah sedih itu deh naon Sumedang maka jeung aya geuning eta cadas pangeran kolonel eta teh anu mawa rakyatna berjuang ngalawan Belanda leres Pak Karawang maka jeung aya geuning itu simbol kekuatan orang-orang Karawang rengas dengklok tempatna Presiden Soekarno harita diriung ku para pemuda titah mencetuskan kemerdekaan Indonesia tanggal 16 Agustus dibawa ke Jakarta tepatna ka Bumi Laksamana Maida maka dicatat proklamasi isuk-isuk jam 10 poe Jumaah tepatna jam 10 tepatna 17 Agustus ngariung warga masyarakat proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan akan dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta lol cek urang Islam Allahu Akbar urang Islam lol cek urang Kristen puji Tuhan Yesus kurumu cek urang Hindu Om Santi Santi Om tah berarti Indonesia moal
moal merdeka ukur ku orang Islam. Indonesia moal merdeka hanya sebatas orang Kristen. Indonesia moal mungkin merdeka ku orang Hindu, tapi Indonesia bakal merdeka nalika bineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi satu tujuanana. Tamatak naon lamun nepi ka ayeuna lain burger wae anjir. Aral atuh dah. Paingan Islam leungit kekuatan, Pak. Paingan umat Islam leungit kekuatanana. Nah, urang kena ku freedom et impera politik. Nah, adu domba beda saeutik rame. Usoli teu usoli teu beres. 2-3-11 teu anggeus. Batur geus nyieun senjata nuklir, urang ngagugulung nu kitu. Poe ayeuna lamun bangsa batur hayang ngancurkeun Indonesia, gampangeun tinggal ngetik kana tombol, beledug Indonesia hancur. Well tah. Matak ayeuna urang kudu dewasa, Pak. Kahartos. Batur tararajaban urang osok teu kudu loba komentar. Dan sarua itu ge nu tara batur urang, nu osok ge batur urang, bener? Atuh ayeuna ustadna teh di kopiah tong sok diramekeun. Tidak. Meni rumasaan ibu. Tuh, keun beda saeutik mah teu naon. Urusan fikih mangga da opat mazhabna, Hambali, Hanafi, Syafi'i, Maliki, pek eta mah. Teu kudu riweuh, Pak. Nu penting mah eta dina salat kudu aya akhlakna. Ulah ari geus salat papasehaan, ari di pikiran Hambali, Syafi'i, Maliki, aya beres salat gurger wae. Mazhab mana eta? Mazhab hawa nafsu nu benerna mah. Heuh ya. Anjir, sabodo urang mah rek diulem deui heung teu kajeun. Inilah alam sebelum merdeka. Mata kolot baheula nyieun simbol, nyieun imah kudu masjid hayam, darahna ka opat penjuru. Hiji naik deui geus ngadeg kolot baheula geus nyieun imah. Bendera diteuneun luhur suhunan, geuwat ditutupan ku abig. Artina Indonesia hayang merdeka tapi ngaku can bisa. Sieun Belanda nyampak, sieun Jepang aya masjid dijaga ku Belanda persis seperti Palestina dijaga ku Israel. Tapi tempo Pak gairahna kolot baheula masjid parinu kajen pedil dikieukeun. Wah keun bae syahid. Inilah iman kolot baheula. Ayeuna aya masjid nu ngajaga heuna kosong. Berarti Jepang geus nyingkah, Belanda geus eueuh, poe ayeuna urang dijajah kunaon? Ku ngeludna diri sorangan. Matak musuh nu paling nyata lain batur poe ayeuna. Tah nu ayana awak bapa si kedul, si sik melik, teh teh musuh urang. Nu kudu dipikeun buru-buru. Halangan geuningan opat penjuru teh kudu wegan. Artina duwegan teh daweg. Cicing ya, dua gante daweg. Ai daweg teh istiqomah. Indonesia baheula nepi ka ayeuna kudu istiqomah. Bahkan si Presiden Soekarno, jangankan 1 hektar sejengkal tanah pun kami tidak akan menyerahkan terhadap negara asing. Ternyata poe ayeuna urang teh istiqomah, digoda ku mobil, goda ku motor, loba poe ayeuna ngajual sawah dibelikeun kana mobil. 10 tahun nu bakal datang mobil eueuh, sawah eueuh. Lain keprok sing tong ngajual sawah teh kalaka keprok bener Pak. Kolot baheula jang awas tong loba ulin kawalungan sangat aya bahasa sangat. Da bapak ge apal ilmu kieu mah teu kudu diterangkeun ku kuring. Jang ulah loba ulin kawalungan sangat, padahal lain sangat teuing supaya budak ngajaga kaawahangan alam, tutut hirup benteur aya lauk loba kekel naker hurang ge tina salumpit. Nah supaya bangsa urang beunghar Pak, duit saeutik jadi sawah pandeungeuna aya di walungan ku sabab geus teu keung ku sangat diportas walunganana ayeuna hayang kekel eueuh hiji-hiji acan lur. Inilah makna kahirupanana. Leuweung kolot baheula eueuh mantri, eueuh polisi, eueuh nu ngajaga, tapi leuweung hejo, lemok tutuwuhan, curcor cai tiwahangan, lebeut ku bebeungeun, loba ku alaeun. Cukup kolot baheula nyebut, awas leuweung larangan, eueuh jelema nu wani nyokot rokrak-rok acan. Halodo teu beak cai, datang hujan eueuh banjir. Ayeuna mantri aya, polisi aya, leuweung gunul, Pak. Bener, Pak? Lantaran urang tengah gugu karena papagah kolot baheula. Tuh keren ilmu kolot teh mun dipikir-pikir mah bisi nu teu kasungsi di sisi, teu kalongok di legok naon eta. Teu kasungsi di sisi, teu kalongok di legok.
ayo urang legok teh itu ieu legok mah kekemplong urang teu kalongok di legok ulah nahan dahar bisi mah sok bisi lapar tuang ya Pak kudu ngalongok anu di legok kudu nyungsi anu di sisi heuh ieu awak urang lain diartikeun jurig jarian nu aya dina wahangan cai jauh-jauh teuing tak ieu teh ngaranna teh sindir siloka nya bada keren da kolot baheula teh nyieun imah cukup 5 ka genep 5 genep di tengahna nyengcen tihang hiji tihangna kudu 17 luhurna kudu 6.600 genep tuluy deui kusena kudu 89 dihareup kudu nyimpen buruan pangcalikan sameter ka 2 meter naon makna 5 genep artina rukun iman rukun Islam nyengcen di tengah hiji artina rukun ihsan hijikeun ku Bapak 5 tambah genep 11 tambah hiji 12 diwengkuk ku kalimat la ilaha illallah hitung hurufna 12 maka paingan kolot baheula jelema anu maotna tanpa iman tanpa Islam tanpa ihsan disebutna cilaka tu geuning kapan ih eta bener ya angka 12 Pak pangcalikan kudu 1 meter ka 2 meter naon maksudna pangbalikan pangcalikan pangbalikan kuburan dihareup kudu aya hanyuang naon hanyuang kolot baheula nyimpen hanyuang dina kuburan mata kolot baheula tara nyieun ka gorengan tara pernah geuleuh ka batur tara pernah rujit ka batur nah tungtung hirup bakal cicing sarua jeung si itu dikubur dina alam anu sarua well mata aya nama pan dihareup ge bongsai anu dihareupeun imah teh bongsai palus-alus lauk koin nu panah hade-hade akhirna jelema ngaliwat teh panas anjir si eta moal teh nyagikit baheula mah hanyuang naon maka jeung tihangna 17 rakaat naon kusen 88 asmaul husna naon atap beti 10.660 ayat beuleuh gejeurna Quran paingan kolot baheula teu nerangkeun zakat tapi geus zakat nu ayeuna nerangkeun zakat mineng zakatna iraha mana bukti eta fakir miskin diantap itu nu musafir beuki loba nu di jalan beuki naker budak pang beuki loba ieu teh butuh perhatian urang jelema beunghar mang kolot baheula eueuh nu kararitu kunaon sababna geus panen der ngayakeun tarawangsa uhirna tungtungna silih raosan teu nerangkeun zakat tapi zakat geus kaciri ayeuna urang nerangkeun zakat tapi zakat teu katempo ku batur bener heuh ieu mah lain ngomongkeun bapak abdi pan abdi ge unggal peuting meunang teh aya jamaah nu nanya langsung zakat henteu nah memang lamun zakat ibu perlu apa nah memang ibu malaikat nu deuk nyatetkeun kitu meni kepo teh untung bisa ngajawab lamun henteu picilaka teu apaan bener entong jauh-jauh lah tong jauh-jauh Bapak Ustad Bapak Kiai nu aya di dieu ge meureun osok nerangkeun bab tahajud apakah unggal peuting tahajud hiji tah berarti aya nu mintul Pak dina omongan urang teh naon mintulna Al-Qur'an hanya sebatas hafalan tapi can jadi pedoman dina amalan wajah lur wajah ya hampura pokona mah da sana sih urang-urang teh abdi ge kitu keneh mata abdi teh mung disebut ulama teh mung disebut ustad teh mung disebut kiai teh nah geura toong hadis nabi ulama ustad kiai santri warasatul anbiya pewaris para nabi sedengkeun nabi ngawariskeun ka urang teh akhlakna alus bageurna heueuh keagungan Islam katempo bahkan nabi kurbana 60 onta ieu nu diwariskeun ku nabi kuring kurban sapi hiji ku tujuan bari begung Pak cenah kuring teh pewaris para nabi nepi ka isin kahartos urang disebut pewaris para nabi geuning nabi mah unggal bade barang tuang datang bulan Ramadan ya Khadijah pangneangankeun jelema anu lapar anu can buka breung 10 ceuk Khadijah kaciri nabi tuang raosna lamun aya anu maturanana coba urang ngong adan juk ledak sapiring teu malire kana beuteung batur bener ya caritana urang teh pewaris para nabi nepi ka asa isin Pak kuring era nabi beres ceramah di bahanan doma di jalan aya nu menta ceuk nabi
kop keur anjeun kuring ti dieu ayeuna bakal aya nu mere panitia juk pegat ku nu miskin di jalan mana kitu Pak Ustad hek nurutan nabi mah geuning dibikeun ka yatim coba kuring lamun meunang ti dieu dipegat ku nu miskin dibikeun moal alhamdulillah tadi nama edeuk ngan ku sahabat ibu suudon jadi moal jadi ku abdi teu dibikeun teh lain nanaon ieu geus suudon kagok paku matak cek urang ge jelema nu suudon mah rugi tah tadi nama nah hate teh oh dok hayang nurutan nabi ngan ku cek ibu pas ditanya dibikeun moal nya ari kitu mah lain salah urang salah anu nuding ada matak tongsok tutudinganan ka batur ge heuh meni ku keukeuh si etanya sok atuh heuh ieu nu protes kieu atuh sehingga silib sindir siloka engke kalem hareudah siloka nah silib sindir siloka opat sasmita mah sastra mata kuring ceramah ka mana ngagunakeun bahasa Sunda nah kuring orang Sunda orang Cimaung Kabupaten Bandung Bupatina Dadang Kang Haji Dadang Supriyatna teu arari teuy